sebentar pinjam Net. Karunya cantik. Ngobrol sama siapa barusan? Ini sama Pak RW, aduh subhanallah ya. Pak RW semakin tua semakin cakep ya. Itu yang disebut dengan ini, tua-tua kelapa. Apa tuh artinya? Semakin tua semakin beki suruneng. Jauh dulu ada apa Pak Cepot ini ada apa? Begini, ya. Jimmy, saya ini selaku RW di sini. Iya. Kayak negara dek ieu nguruskeun ka RW-an di dieu ribut teh jelema jeung jelema. Heeh, cacak jadi RW komo lamun jadi presidennya euy. Mudah-mudahan cing kararuat imana sararea. Heh. Dek kieu teh marek ini teh ka Bekasi Kang Bang. Aduh, Gus datang deui wae si engko. Kumaha ieu teh? Cepot ti bahasa ini ti imah Pak Cepot, pasea we geus ka Cirebon, geus ka Bogor. Bari pasea nya geus tepi ka dieu deui. Geus kukurilingan. Jalan-jalan ka Bogor ka Cirebon teh gadon pasea. Pasea can tuntas. Pot, abi mah tetep menerima. Kok ieu fitnah kok. Nya, lamun engko salah, engko di penjara. Lamun abdi salah, abdi teu di penjara. Terserah engko pokokna mah Oh, lamun salah si Aceh di penjara. Lamun oe teu salah si Cepot di penjara. Jeung eta si engko depot si engko nya ieu abdi teh kan keur jebak keur puasa geranya. Batur mapan lamun ngong ada teh puasa heula buka puasa gitu nya mancano. Ibu jeung mentah menyan gara-gara magrib si engko mah. Nah, maka mentah menyan. Heuh da burukul kita kudu siga kitu meureun ye nepi ka kieu ye. Emosi abi mah. Oe mah nya oge orang lain penduduk asli tapi oe mah karena agama mah atuh taat oe mah. Oh, puasa ge tuluy ye puasa oe mah. Saya tetap terima lamun si Gono disangka nyulik. Tuluy ya puasa. Oe mah tuluy ye puasa. Teureun-eureun. Teureun-eureun lantaran eueuh keundahan atuh da. Halus. Pokona mah kudu aya. Gini. Nah jadi mana? Ayo kono. Pan seserian Ini siapa yang mau anjing di sini? Kalau Gono Cok indungna tanggung jawab, indungna tanya ku indungna. pot kayak Melan. Aduh, ini melanku. Gono. Kan. Mana kurang ajar geus mawa kabus si melan. Ieu mana mah ngerakeun ieu. Degekeun. Ieu pamaki jeung mamawa anak batu jeung awewe. Pogokeun mana teh resep ka awewe, resep ka lalaki mana teh atuh. Awewe dong. Mana mah ieu? Aku awewe. Aku awewe. Coba tanya. Ini anak we dikumahakeun ku Sok dikumahakeun sok. Si sok dengan solusinya. Sok. Bisi era harewaskeun ka mah harewaskeun. Bisa kenal tujuh ipongan. Pot tenan naon kana pacekal-cekal hungkul leungeuna. Engko dengekeun. Kan pacekal-cekal hungkul leungeuna terus Tujuh ipongan deui. bari buligir tapi mana tidak. Awas, interupsi kumaha? Biar lebih berwarna bagaimana ditanya sama Hansip. Iya mah jika budak. Tapi Pak Hansip, bagaimana? Lamun anak oe ku si Gono geus didoman ini kencang-kencakeun, oe mah teu terido. Ya, kalian Nggak diapa-apain. Abi teu percaya lamun ieu laporanna ti Hansip. Pot, percaya kumaha? Abi teu percaya lamun laporan ti Hansip ieu. Ieu jeung awak pegung sia kieu. Ieu mah teu cocok jadi Hansip. Awak pegang kieu. Ieu mah cocoknya jadi bidan nih mah. Jadi bidan sih laki-laki. Papa, aku nggak diap. Mela, ada apa Mela? Aduh. Jadi kumaha dibereskeun moal ieu teh? Enggak. Sono oe ke anak, nai sono ke Hansip mah. Oe mah kehulaanan atuh. Lain, pot, dengekeun, uing mah bingung. Bingungna polisi pan aya awewena polwan kasebutna. Polwan.
tentara aya awena kowan disebut. Ari Hansip awena kasebut naon? Wanadri sia. Jawab. Wanadri. Nah, apa jeung Wanadri? Teu percaya? Teu percaya? Tanyakeun ka nu gelo. Bapak. Si Gono. Ngomong jangan nyanyi. Agona kan pada di sidang ka dia sakedap ucu. Mana Agono? Hah? Iya Agono. Cucurut. Aduh, dasar jalan. Bapak. Dengekeun dia. Aku itu Sing nggak. tanggung jawab, Gono. Nah, pun. Sing tanggung jawab. Nya. Nah bener eta melan teh kumaneh dibawa kabur, dipaok, diculik. Enggak. Gono Ini. kana kadieu nanya saya. Gono, Sok Hajib tanya. nah bener eta si Melantai anak singko. Bener eta mah. Hari mana? Lain sebentar. Abdi tetap terpercaya. Komo bari jeung nu ngalaporkeun Hansip awen ieu. Ente mah teh cocok jadi Hansip. Pantes jadi naon eta? Gawe di salon, bagian ngangir batur, diangir batur. Nepi ka poho nganggiran batur, sorangan poho diangir ngali. Atawa kowe mah dipapantes jadi tukang koran. Nah, tapi jadi tukang koranna di kapal terbang. Jadi lamun aya kapal rek turun teh koran. Ini kan. Apa Mela? Pokoknya Papa. Waduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tulung pangeran mah aya jeung solusina ieu. Lain dia, lagu jaga hati Geseran satu di sini kitu. disuruhnya digeseran. Waalaikumsalam. Ngalangin kamera saya. Ini saya harus ngadep kemana ini? Oh, Nah, udah begitu katanya benar. bingung menghadap. Iya. Hadap kanan, gerak. Wilujeng sumping Tet. Maaf ini saudara-saudara. Sudah ditet baru tarasa lo. Sebentar ini ada Si apa Emar ini gajang terkenal sebenarnya? kumaha batur keur ngomong di tet. Ini ada apa ini malah ribut-ribut datang teh? Ini AA. Saya juga mau minta petunjuk sama AA. Iya. Oh Soalnya gitu. anak saya yang tidak muhlim Subhanallah Pak Asep. Apa kabar Pak Asep? Aduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama duduk di sini Pak Asep? Sudah lama. Ini nggak kedengaran suaranya gimana? Ngobrol sama siapa? Sebentar pinjem Tet. Karunya cantik. Ngobrol sama siapa barusan? Ini sama Pak RW, aduh subhanallah ya. Pak RW semakin tua semakin cakep ya. Itu yang disebut dengan ini tua-tua kelapa. Apa tuh artinya? Semakin tua semakin beki suruneng. Sebentar ini. Ada apa Pak Cepot ini ada apa? Begini, ya. Jimmy. Saya ini selaku RW di sini. Iya. Kedatangan warga saya, warga yang baru datang baru 2 bulan. Oh engkau. Ya, si Iko, Iya si betul Iko. betul. Iko Sama Yaya. aku, sama Iko aku. Yaya ini kan punya anak. Iya. Si Melan. Ini Melan anak Si Melan itu 2 hari. Iya. 2 hari kenapa? 2 hari Kenapa, mencar Dok? di rumah. Oh iya. yang Ah, saya tahu mencar? Mencar itu yang Lepas. paburincai begitu. Betul, Iya. Pasti kedokan. Nah, begitu. Iya. Nah, kata bapaknya ini Melan, si Iko, katanya diculik sama Gono. Tapi Gono kagak nerima tuduhan itu. Jadi Betul. gimana nih jalan keluarnya, solusinya gimana nih? Berarti bagus ini. Ya, Berarti sebentar. Berarti di sini ada demokrasi antara warga dengan pimpinan. Betul tidak Pak Cepo? Betul. Kalau tidak ada demokrasi, nanti gimana kita menentukan pemimpin kita selanjutnya, ya? Oh iya, ini mah bukan pemilihan RT atuh. Iya, abi terima budak abdi sakan nyulik, Sebentar punten, punten saya semurinnya punten. Abdi teh jeung ngelatih jaipongan anya. Abdi teh. Sekedap punten. Jangan ketawa, Amo. Nah, siapa ada kalau Kieu janten kieu nya punten. Iya, iya. Ya teh jeung ngelatih jaipongan. Betul. Abi bade kursus. Oh, kursus. Bukan begitu, Ketika latihan jaipongan, Iya. sementara bulan Agustus masih lama, ini malah latihan balap karung, bayangkan sama Iya. bukan begitu. Oh.
tuh sebenarnya. Coba Melan omong Soranga omong. Aku tuh sebenarnya suka sama seni apalagi jaipong. Jadi aku ke productionnya dia mau belajar nari. Gitu. Tapi Oe tidak senang karena takut anak Oe sama Gono di doman ini kencang-kencakan. Udah nggak mungkin dia ngondek begitu. Oh, Tet. So. Emang tuh kagak cinta sama Gono? Iya. Enggak. Kok papa jadi cinta sama Gono sih? Ya udah. Nanti dulu ini jadi bingung begini. Yang diculik si Neng ini, terus bapak tidak setuju. Tidak suka bergaul Saya dengan tidak Gono. terima. Nggak ada Ini yang tidak terima. nyulik. Saya tidak terima. Tet. Ini tidak terima kenapa? Ya anak saya mah dari kecil bukan saya diajarkan untuk jadi penculik. Diajarin untuk Jadi copet. oh jadi copet.